Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Dinten ieu urang diajarin ka budaya Sunda ngeunaan ngawilujengkeun. Urang diajar nyaros basa Sundanya dina Kemis Nyunda ieu sateuacanna tepangkeun abdi Bu Ayu guru Rineka Budaya Sunda di SDN 2 Ciburuy. Hayu atuh urang kawitan wae naon sih ari ngawilujengkeun teh? Ngawilujengkeun nyaeta lamun urang panggijeng batur teh kudu ngucapkeun wilujeng. Lamun panggihna isuk-isuk urang ngucapkeun wilujeng enjing. Lamun panggihna pangbebeurang urang ngucapkeun wilujeng siang. Ngucapkeun wilujeng teh cirina jalma sopan ngahargaan ka batur. Urang teh apan kudu silih hargaan. Ame urang loba babaturan jeung loba dulur. Di dieu aya sababaraha hiji contoh ngucapkeun pangwilujeng. Nu kahiji wilujeng enjing, nu kadua wilujeng siang, nu katilu wilujeng sonten, nu kaopat wilujeng wengi, nu kalima wilujeng sumping, nu kagenep wilujeng angkat, nu katujuh wilujeng tepang, nu kadalapan wilujeng paturai. Aya oge contoh gambar urang bisa ngucapkeun wilujeng. Nu kahiji aya wilujeng enjing Bapak Guru di dinya gambar Bapak Guru sareng muridna. Anu kadua wilujeng sumping Ibu Lurah. Aya Ibu Lurah dongkap ka bumi abdi janten abdi kedah ngucapkeun wilujeng sumping Ibu Lurah. Aya deui contona nyaeta pami urang pendak di jalan sareng batur. Terus baturna bade berangkat biasa ngucapkeun wilujeng angkat sapertos dina contoh wilujeng angkat Kang Ganjar. Terus pami urang angkat di bumi urang tiasa ngucapkeun wilujeng kantun ka saha wae anu aya di bumi. Dina contona mah aya ka Biipah wilujeng kantun Biipah. Tah atos urang ngartos pangwilujeng hayu urang diajar migawe pancen. Anu kahiji kudu ngucapkeun wilujeng naon mun isuk-isuk urang panggih jeung Bu Guru. Nu kadua kudu ngucapkeun wilujeng naon mun urang kadatangan tamu. Anu katilu kudu ngucapkeun naon mun panggih jeung anu tacan wawuh. Tah engke ditulis dina buku teras dijantenkeun video. Bentukna video dikirimkeun ka ibu. Teras sebatkeun nami hidep sareng karesep hidep. Supados ibu terang nami hidep sareng karesep hidep. Sakitu wae anu tiasa didugikeun ku ibu. Mugia sehat sadayana wilujeng ngadamel tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.